Aing mah kumaheun loba sabak gede. Aing bangsa parab-parab wadah parab. Tapi lah hate tenang, hate bungangang, hate ceria. Ku zaman ayeuna mah ulah loba teuing pamikiran anu mantak jadi panyakiteun mending digamblangkeun wae. Hirup mah dijalani gitu tah. Penting nama urang mah sehat badan, sehat rohani, sehat jasmani. Ulah nguluwut. Neng cum lah. Ngomong we ngecap dak we lah. Kudu maleuheung. Kalah urang mah sing sorangan ge bisa seuri anu mantak nama kesehatan Kang urang mah. Para rusing di imah. Paingan banget rada malek mah. Pusing ku budak lah. Hah? Pusing ku budak. Kayak aipang pusing budak. Eta teh budak teh jimat. Jimat hanya urang teh liwati ti suk-suk ti dungdung teh ngabelaan anak jeung pamajikan. Iya, euy masalah eta sih heueuh. Ari pang pusing? Pusingna kieu budak. Jadi hese diomonganana. Bantangun. Budak leutik mah dah maklum-maklumun kitu babangorna. Anu pangleutikna Lin? Heeh. Jadi urang mah tadi mah kurang mah bener dikepret ku urang budak. Oh no. Ye, Kang. Ari ngadidik budak amih asup kana pamikiranana ulah dikerasan budak mah. Bakatku. Dileleuyan. Urang gede kasieun urang. Kasieun ka hiji kemelang ka budak mah nya kemelang. Gegedena mah nyaah gitu ka budak tapi nyaah ge jadi urang ngepret teh bakatku nyaah ka anak. Kan lain kitu carana Kang ya, lain kitu. Urang mah tuh sam tapara kepret we heula ku urang. Ulah kitu ngadidik budak mah ulah hampang leungeun. Da hese dibere wurukan, dibere piwejang. Kapan eta ge dipapatahan cum ku urang teh budak. Keur dipapatahan kana pi benereun. Gitu budak teh supaya geus dewasana ngarti jeung hidang budak teh. Sabab lamun keur dipapatahan teh pangna ku urang dikepret. Pedah naon pangna dikepret? Da lamun keur dipapatahan budakna sok ngepret teh heula ka urang. Mantap mun keur dipapatahan sok ceun budak ngepret teh heula ka urang, dikepret heula ka urang. Jadi cicing budakna ka harti. Jadi kurang ge ka harti. Jadi memeh budak nyepret ka kolot? Ku urang heula pi heulaan jadi sieun. Madaekeun. Aing mah sia mah datang ka dieu teh. Sugan. Urang mah lah. Oh, kitu aya budak mah kitu. Mani gaya we kalah diiket sagala. Mantap bisa dipiheulaan ku budak nu kurang piheulaan kepret budak teh leng. Ya, bisa rek milu digawe kumahan ieu. Nah, iya wadah naon ieu? Parenti turub hayam. Turub hayam. Peternak. Oh, saya digawe. Dan ku urang wayahna mah ka dibuluhan. Oh, kan malah murai kaburu aya urang keur ngurus itu dah. Ngurus naon? Ngurus. Ai boga pagawean ieu mah. Mantak budak dikepret ke dipapatahan. Ayo we budakna ka ditu. Kadi mentak urang sian dikepret ku budak bakat budak nomor mungeun. Peulan kepret ku urang budak. Jadi geus ingik. Ayo sing cagernya. Ngoten mah ya. Sing cager eta pigawean. Ngoten mah ka urang ka dia. Ya siap. Assalamualaikum.